Ari mangkarta gawena teh sok mangjualkeun barang batur. Lumayan hasil nambah mucekil. Ngan hiji waktu mangkarta hampir katipu. Menang order di Bekasi. Barang nate harga nate lumayan, kejual 550.000 per set. Mangkarta boga bati 50.000 dina per set. Mangkaning lumayan nu meulina teh puluhan set. Menang meureun sakitu juta mah bati nate. Teu loba tawar eta nu meuli teh. Atuh mangkarta meureun ku sabab atoh kacida. Teu loba deui curiga itu ieu, langsung ngirimkeun barang ka tempat anu dituju. Kirimkeun we cenah ka jalan anu nomor sekian ke aya nu nampina cenah rerencangan. Kitu carina teh sahabat. Atuh dikirimkeun ka alamat anu tos pasti. Jelas alamat teh kadinya nomor sakitu jalan anu. Ari pas nepi ka tujuan. Ieu kanggo saha cenah ceuk anu dituju teh ku mangkarta. Ieu kintunan akangnya, pesanan akang anu dianu nih. Didinya teh teguh. Anu narima barang teh rada curiga. Mohon abdi teh cenah mesen barang ieu cenah sakitu 10 set. Dan abdi mah cenah mesen teh ka orang Bekasi. Tapi cenah ari akang di mana? Akang mah di Bekasi, cenah di Bandung. Oke atuh sabaraha cenah akang ngical? Abdi ngical teh 550.000 per set cenah gitu. Ari akang ieu meser sabaraha? Tah abdi teh ditawisan ku anjeunna teh 375.000 per set cenah gitu. Jadi meser barang ti abdi ti mangkarta 5,5 per set dijual ka batur 375 per set. Mangkarta titah nganterkeun. Tah engke sajeroning nurunkeun barang meureun si eta penipu teh menta ditransfer gitu. Jadi pas mangkarta beres nurunkeun barang teh terus nagih kanu dikirim barang pan atos cenah tadi kitu sahabat modusna teh. Paingan atuh narima ngajualna teh murah gitunya dan teu modalan teh. Paingan atuh meulina ge wani maha gitu dan niat nipu teh gitu. Hati-hati juragan. Mudah-mudahan ieu manfaat gitunya pengalaman mangkarta teh sampurasun.